Eta terangkanlah, eta terangkanlah. Wayang bud. Iya. Kalau amat. Ay nyanyi yo. Berkesal. Iya, Pak. Penat ya. Dan mau itu? Itu orang ke Wandri. Ayo balik lagi ke rumah lah. Ayo udah. Yuk. Oh, teh duit nama loba eta. Iya dong jeung sopo. Ulah ieu jeung anu boga utang kan. Aju. Atuh ceng ngalauna numpang teh. Baju. Coba bi kada bi. Orang perempuan sih kada tah. Boko aing gitu. Ya salam jeung nanu boko. Apa urang ieu? Tah hiji deui. Boko nage jeung leutik amat. Tah daster tah. Cak-cakan amat ieu baju. Kumaha ieu nya urang Urut beureut teh. urut di mana ieu anyar keneh tah. Oh iya baju urut beureut di bawah. Eta mah seuleut. Anu ieu sabaraha duit ya bi? Lah urang mah tuluran me 50 lah geus. Lagi pan dia sobek baju anyar rokok. Ieu teh baju kuari pan sok ieu teh bolongna ieu teh ada baju artis. Ya sobek keun Coba lah. Urang nek neulan urang mendek. Oh gerak ka dia gerak milihan tah. Bisa bae si bibi mah dulu baju sobek dijualan. Iya, Iya eta mah sobek. Baju kuari eta mah baju yuk gerak ka dieu jeung ka bawah. Baragus. Bagus apa Pak? Bibi, eta dijual tuh dong. Atuh henteu ieu mah. Kan ti bibi dagang. Oh, Tah ieu geus bakul bae tah. Jeung dengan bakul. Jeung mah ka ditu beulikeun baju ieu. Ka Bogor. Geura beulikeun. Ulah di jajalan, bokelek meuli mantan ke. Atuh pan mah dina sirah, pira aku bokel tidak sirah. Bising ban bokel sam sama mana. Lah orang mau wangi semriwing gitu lah. Ya, ke samping urang lewat ke rumah. Yuh, tah geus cocok jeung mah. Iya di naon eta samping. Rumah aing. Ih, Heuy, mama duit ongkos meuli mall. Moal lah terjadi nek ka mall bae meulina. Aning di dieu marura di mana lahau. Les teuing pan duit gawat na deh ka loba. mall deui gejing. Teuing lah. Nyong Pakai masker kami mah. Sendang. Coba kan dia. Puan. Yo ge jeung beuli. Terus teuing si puan orang ieu. Nali sendal yuk. Jangan gitu bae tuh lega tuh. Pindah Kan bae. dia yang lega eh. Cuma budak aing ditinggalkeun di dieu. Ayo. Yo, aur kan ya sekalian. Lah. Coba ge ada di dalam. Urang baragus ieu. Tik nalan gede ta. Masyaallah ieu Pas eta jeung ka Bogor kan. Tadi lah cuma gila amat ya. Coy jeung incu. Kang, ayo sendal kumaha jing kurana nyalain nya sabelah lain. Kumaha dagang teh? Iya, pasangannya juga ayo teh, ieu mah model kuari. Girang. Ya, insyaallah, mentang-mentang 2020 burung sendal ge beda-beda. Kita teuy mau ieu budak. Aya pada nu alus ieu doang. Hi atuh ceng eta samping di cekel bae dibeli moal. Motor teh iya, beneran sing anu sabek naon? Hi sapiraku aja anyar eta. Piraku teh.
Ih, Kang eta anting gede-gede ting bergeram gitu. Apa nih yang gitu 30? Ih, pohara orang kita make. Penyakit itu ya sa. Sa orang punya karate ka dia orang mendagang Bos semangka. Garawas mo sa mga kacana. Pohara. Pantesan ako. Itu tahun. Oh iya, itu orang udah dibereng sama kana. Atuh kayak mah baik. Hanya kayak mesti orang kaimah. Oo. Tenang orang lah. Iya, sendal dibeli mual, diacak-acak deh. Walah, aing sendal lagi sebelah lain gitu. Oh iya. Pemararanya sebelah lain. Oke, mun mual mau 5 kami nak tidur deui. Sendal. Sendal. Eta pedagang naon rame amat. Tuh gitu tawarkeun tuh ka si Riri di bandar arisan maneh naon. Loba duitna. Euy, gerak ka dieu gerak milihan daster ya. Seorang nanti mana gagak-gagak teh make kacamata. Gua mah terus di kebon. Pohara ti kebon bege make kacamata. Iyalah, pugu serap. Ih, jualanaan gitu eta kita tadi rame bae. Ih, geus tah gerak di piring tah. Daster. Daster naon eta? Bolong kitu. Ih, ieu mah ih. Ada artis teh apaan bolongan di dieu. Jelas ini dia wajing dasar bolong dijualan. Model kuari cenah model kuari digigir. Bari eta. Geus tah gerak milihan nu lain. Coba woi cantiknya. Eta geus cocok ih. Piraku anak urang lalaki make tiung. Seunyeuk mana tah? Sabaraha kitu eta? 15 geus lah. Geus 7.000 bae lah. Ih, urang untung ti mana? Urang pan jauh ieu di Cigelempong. Ih, ngaranna ge pembeli nawar. Ih, atuh nyinaha neng nawarna. Jadi moal, Ceng, eta samping rek dibeli moal. Ieu deui ngalamun bae. Moal ayo, aya bolong. duit. Tah ada bolong lah. Hayang nama duit anu ngomong. Heladen orang balik. Ayo. Ih, Ceng, ieu mau jadi kita samping. Moal lah. Yo, acak-acak ongkos. Jo ieu moal. Moal lah jam kumarahal, Jing. Hih, hongus lah, nak balik balik nama. Hongus sudah balik kaburitan di jalan kayak Asmo hade ngan sen ngabegal. menghayangan. Bari mah zaman begarang dah kada. Hih, atupan. Nya. Tahayang Lebih malah. Hongus kamayang sudah balik ka ditu. Ya, punya. Mana di itu dong? Ay, Neng, kok ieu mah urang teu neuleuh si emak ka mana kitu nya? Ngaho urang kitu manggih ieu teh ieu mah. Teu nongol-nongol. Ai arisan dilanjut mah. Atuh dilanjut ya lumayan. Oh, sih. Ibarat sebuah hasil amat. Orang tahu lah. Empet eutik mah segede baterai. Oh, atuh-atuh balik take segede baterai mah. Bagus ge orang nak baliknya, nak pisangan anaknya bau cenah tadi. Silakan itulah, bukan Bagus lah.